make tanaga. Sok. Sok. Masa gede kieu ge meuli ampun maneh mah. Aing rupa-rupa gawe di sikake mah kudu ngabongkar tuh. Untung geus kieu badag kalakuan teh. Astagfirullahaladzim eta tita tadi geus hampir lohor ayeuna masih kena can beres tunggu sagede kitu ge meuni kateu mampu jelema teh. Agus. Naon kek? Naon itu aduh maneh mah tita tadi teh isuk ngabongkar ieu meuni can eta meuni can beres-beres. Badag ieu. Ya Allah, maneh mah meuni utang ngagaan geuning hengker. Ari page kudu kumaha atuh? Eta gowong heula ku dalam kupas. Pandai geus tadi ge digowong tah urutna tah. Pandai coba karena yakin gua gawe teh. Secara kana kasbon muruluk itu ya hayang kasbon segala rupa ai pagawean mun sakieu ge mun teu beres-beres. Kumaha ya teh? kasbon hayo. Balik teh mana Mani utik-utik kayak kasbon mah saeutik kan oge. sakelan we haring sok. Buru. Atuh bantuan aing. Ini teh sok buru. Page keneh ning. Tua. Page. Tiga terus jeung tangga. Jeung urat atuh teh. Tadi jeung urat ah. Tangga tibang di kitu mana mah sok buru. Sok sekali-kawan. Lah. Oh, kalaunan. 2 3 Yesi. Yuk lah tibang nyeklan atuh bedoa sia. Apa nih gede bedal goblok teh nya. Teu balik sia mah kitu. Hayo atuh dorong make tanaga. Sok. Sok. Masa gede kieu ge meuli ampun maneh mah. Goblok eta aki-aki aing disakalikeun didorong. Pinahkeun kitu gorolongkeun ka sisi. Kira aku teu berat ngagorong-gorongkeun mah kudu jeung aing keneh we pagawean teh. Aing pagawean. Gorolongkeun ka itu sok balikeun. Pagawean ripuh si kakek mah aing mah. Ayo urang pukulkeun sana. Pagawean ripuh Sok ka itu kan. Terus ka sisi ka itu. panikahna teh Kamu balik dua gawe teh aing mah kana duit butuh kana kasbon. Hayo kasbon di kasbon deui kana pagawean miku. Eta nu teu laga can dibayar. Kudu seperti kitu, ai butuh mah. Teu balik ting sia teh kalakuan teh. goblok aki-aki teh kelader disakalikeun. Puguh aing teh nyeri awak kelader ek ditingangkeun. Udah aing jeung aki-aki teh mah kasbon nyebutna teh ngan diutik-utik we. Teu pira kasbon leutik ngan hayah we ngomong kalakuanna teh. Sia mah hayo we ngan ngutruk di ku aing teh. Kabina-bina sia teh geus mung digawe di aing lain sia teh. Menikah hayo we ngutruk sia teh. Aing perlu mah kana duit sia teh loba alasan. Tong loba ngutruk kan nunggu kumaha diaturna ku aing sia mah. Sok sia kira-kira teh tanah mantok gitu lah, mantok. Jor. Mantok sia Kan jam 12 ge encan. ayo we mantok sia gitu ku aing lah. Sia aing ge ngutruk. Aing kira geus teu kapake mah aing arek mantok ah. Ayo sia mantok gitu Arek. ku aing. Mampu aing ge mah di bangsa gede kieu sia teh. Ngomong we aki-aki teh Balik ting matak naon itu kainyakeun tuh teu pira tuh matak kudu jeung ilmu nanaon ge gua gawe tuh coba sia teh na kabina-bina teuing kanjung karugi aing mayar ka sia teh hayo-hayohan rudak sama jeung sia mah gawe teh balik itu ya teh gawe teh pun teu kapake ku aing mah teu alhamdulillah aing titah mantok ku sia mah ek mantok aing oge aing mah. nya si kehet eta mah titah mantok teh mantok we ngajangkor namun sajana berpikir deui eta teh pan ngemeh teh goblok hutang ka aing meureunnan 1 juta rek kumaha geura ai kitu mah atau siapa di taman tok teh hutang saya pikiran rasakan sia lamun teu dibayar hutang ku aing sia rasakeun pokona mah neangan pagawean kana sajian keur bayar hutang ka aing sia goblok sia